Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Adul dina acara dongeng Sunda anu jejer cariosna nyaeta Kasasar Lampah bagian ka-7. Sateu acan Mang Adul ngawitan kana dongeng Sunda Kasasar Lampah anu bagian ka-7 ieu. Atuh sapertos biasa Mang Adul bade nyuhunkeun pangrojongna deui ka sadayana supados anu teu acan subscribe tiasa subscribe heula, atuh anu parantos subscribe mah pamugi we kersa kana ngalike, kana ngomen oge sareng nge-share nanya supados Mang Adul langkung semangat deui kitu kana ngagarap ieu dongeng Sundana. Sareng deui tong hilap kanggo ngaktifkeun lonceng notifikasina supados palawargi sadaya terus uninga kana lajenganana dongeng Sunda Kasasar Lampah anu bagian salajengna. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos dongeng Sunda Kasasar Lampah anu bagian ka-7 ieu ku Mang Adul baris dikawitan. Prung wilujeng ngadangukeun. Oh nuhun atuh siap Pak Haji kitu mah. Atuh ayeuna mah abi bade pamit nya bade uih wae ayeuna ka Pasiruhur. Mumpung siang kene da mendege isa geningan supados kabujeng kadituna masih kene teu acan wengi pisan kitunya atuh Pak Haji. Ulah ayeuna atuh kewe isukan keun bae ayeuna mah sok we beuting heula di dieu tah tun si Bongkeng bari sakalian meh hidup hayang apal lalakonna si Bongkeng di alam siluman kumaha kewe isukan pabuurang kaditu mah. Pak Haji Basar atuh nyarek kajang sirod supaya teu lumampah di wanci peuting. Oh kitunya Pak Haji, mun atuh sae kitu malah bari sakantenan mah abi hoyong uninga heula kumaha caritana Jang Bongkeng waktu di alam siluman teh. Da penasaran geuning abi ge, da pastilah masyarakat di dieu penginten sami-sami hoyong ngupingkeun kumaha lalampahan jeung lalakonna Jang Bongkeng di alam siluman teh. Atuh Jang Sirod ge ngaheueuhkeun kana capanyarek ti Pak Haji Basar da sakalian cenah mahena ge hayang apal kumaha lalakon jeung lalampahanana si Bongkeng waktu di alam siluman. Lain Mbah euy, uing mah penasaran euy. Emangna keur ngarobrolkeun naon sih? Uing asa aneh, da asa ngomongkeun uing kitu. Emang ngari uing bisa naon sih bah? Lah uing mah asa jadi sarieun jeung penasaran bingung lain kumaha salah penasaran ieu teh. Cik atuh bah jelaskeun naon ieu teh anu sabenerna. Si Bongkeng tumanya ka Haji Basar da emang maehna mah ngarasa can ngarti naon sabenerna anu keur diobrolkeun ku Pak Haji Basar jeung Jang Sirod teh. Ari si Bongkeng atuh maehna ngarasa curiga jeung sieun soalna Pak Haji Basar jeung Jang Sirod teh nyabit-nyabit kana ngaran manehna. Barang Pak Haji Basar erek ngajawab kana pertanyaan si Bongkeng, kaciri bi Haji Komala ngurjung di dapur bari nyarita ka Pak Haji Basar. Kang Haji, itu atuh cenah pamujudkeun hayam cek em. Misi ka buru peuting manten. Da geuningan hayamna mah geus tewak tinggal mencit hungkul. Kitu pek Nabi Haji Komala bari teu kungsi lah maena ngoloyor deui ka dapur anu maksud erek mantuan deui BM anu keur ngeprek di dapur. Oh heueuh ayo urang kuing marek mencit teulah hayam we nya barudak sok we keng ayeuna mah ku hidup obrolkeun heula sejarah hilaing kumaha waktu di alam siluman. Sok ayeuna mah caritakeun heula ka masyarakat kun engke lamun geus beres kuring mencit hayamna ku kuring dijawab pertanyaan hidup keun kema eta mah obrolanana urang duaan we secara pribadi.
Kitu pokna Pak Haji Basar bari ngomong ka si Bongkeng keun engke cenah ngajawab pertanyaan si Bongkeng mah. Sok weh ayeuna mah caritakeun heula cenah lalampahan manehna waktu kasasar di alam siluman teh. Kayu yang terpin wah mencit heula hayam keun weh ayeuna mah tinggalkeun heula nya barudak kuring erek mencit heula hayam. Sok weh ngararobrol tah jeung si Bongkeng. Tanya si Bongkeng teh kumaha cenah lalampahan di alam siluman teh. Pak Haji Basar ngunial hudang bari ngajak ka Bang Tarmin anu maksud erek mencit heula hayam. Langsung we atuh Bang Tarmin jeung Pak Haji Basar ge ngoloyong ka dapur anu langsung niat narek keluar erek mencit hayam anu geus dikurungan ku BM. Kieu we atuh ayeuna mah sancan ngadengekeun carita Jang Bongkeng mun bisa mah ibu-ibu mah bantuan we atuh BM jeung Bu Haji Komala di dapur karunya atuh masak pada duaan menik barantuan we atuh ku ibu-ibu bisi kaburu peuting teuing kajen engke we ngadongeng Jang Bongkeng mah lamun misalkan geus ngarariung mah geus ngadoa karek ngadengekeun caritana Jang Bongkeng. Kumaha tah Mang, kumaha sararea panuju henteu. Mas Toing salah sahiji warga anu aya di dinya atuh manehna mere pendapat ka masyarakat karunya cenah BM jeung Bu Haji Komala marasak di dapur paduduaan eueuh nu maturan bisina kaburu peuting teuing nya manehna ngusulkeun weh yen ibu-ibu mah cenah mendingan bantuan weh masak heula di dapur kitu cenah ceuk manehna. Atuh sanggeus sakabehna pada sepakat antukna mah para ibu-ibuna marantuan ka BM jeung Bu Haji Komala anu aya di dapur. Kabehanana ibu-ibu mah kada lapur malah teu saeutik lalakina oge pada milu ka dapur marantuan. Ngomongna mah cenah meh teu lila teuing ari ku sararea mah meureun cenah ge barang asakana teh bakal tereh. Soalna geus pada teu sabar hayang ngadengekeun kumaha carita lalampahan si Bongkeng waktu kasasar di alam siluman. Kaayaan di Mamang Tarmin atau Kacidaramena geus lir hajat syukuran pokona mah kacirina teh geus siga anu eukeur erek ngawinkeun we. Soalna kabeh masyarakat kampung sudah hayu anu araya jeung nu calager mah ngarumpul kabeh ti imahna Mang Tarmin pada megang pagawean masing-masing. Aya anu ngarobot wae, aya anu eukeur nguruskeun hayamna wae. Pokona mah kabeh pada megang pagawean. Soalna pada hayang tereh beres, hayang buru-buru ngadenge caritana kumaha lalampahan si Bongkeng di alam siluman. Tapi lain halna deui jeung Pak Haji Basar manehna langsung ka jero anu maksud erek ngajelaskeun ka si Bongkeng naon cenah anu tadi ku manehna dicaritakeun anu diobrolkeun jeung Jang Sirod teh. Wang ka dieu hidep geura ka dieu urang ngobrol heula sakedeung jeung Abah urang ngajelaskeun anu tadi teh ya ngameh hidep teu panasaran. Soalna ada Abah ge yakin hidup mancan pati paham kana masalah iyo. Pak Haji Basar nyalukan ka si Bongkeng manehna geus cicing geus diuk di jurueun imahna anu deket lomari anu maksud ngameh rada jauh cenah jeung teu pati kadengeun ku masyarakat ari ngobrolna di juru mah kitu ceuk Pak Haji Basar. Siap lah. Hayo weng ge hayang apal penasaran naon anu tadi ku si Abah diobrolkeun jeung si Mang Tamu teh. Wing mah asa jadi penasaran soalna eta nyabit-nyabit ka kuring euy. Jadi wing mah asa kumanya asa curiga lah pokona mah. Si Bongkeng nemalan bari manehna langsung nyamperkeun ka guruna anu aya di jurueun imah. Sanggeus dua-duana pada diuk Pak Haji Basar muka omongan ka si Bongkeng manehna hayang ngajelaskeun naon anu sabenerna anu keur terjadi ayeuna teh. Kieu yang ari anu sabenerna mah bisi hayang apal mah saha Jang Sirod teh. Yang Sirod teh nya eta urang pasir luhur
ngan manehna teh netep di pasantren Pak Haji Kosasi. Nah salilah hidup di aya di alam siluman sing horeng ilaing teh geus kailapatkeun ku Pak Haji Kosasi. Sing sanajan hilaing encan balik ka lemur ieu oge, tapi Pak Haji Kosasi mah geus bisa maca yen hilaing teh hiji budak anu bakal bisa nyalametkeun kana hiji masalah. Nyaeta masalah anu keur terjadi di pasir luhur gitu jang. Itu ucap Pak Haji Basar. Lah bah uing mah masih kena teu ngarti lah. Keun lah ari si Mang Tamu mah uing ge apal manehna teh urang pasir luhur. Pan geus puguh tadi ge dijelaskeun ku manehna. Ngan anu matak teu kaharti ku uing mah kunaon atuh bet kudu mamawa ka uing. Emang uing teh kunaon kitu bah? Cing ari masalah teh aya masalah naon atuh di pasir luhur teh? Emang mah uing bakal bisa naon bah? Nyalametkeun pasir luhur. Uing di alam siluman ge ampir-ampiran teu bisa kaluar ari si Abah. Ngan eta ge hadena we atuh ku si Abah dituduhkeun kudu neangan hayam bodas. Ai si Abah bet kitu si Abah mah si garek musruhkeun ka uing teh. Si Bongkeng nemalan bari setengah ti kukurutus atuh manehna oge. Soalna manehna ngarasa teu yakin. Nah emang ulah ari si Bongkeng cenah bisa naon make jeung bakal bisa nyalametkeun pasir luhur oge. Sok padahal mah cenah ge manehna kaluar di alam siluman oge berkat panuduh di guruna sorangan nyaeta Pak Haji Basar. Adi ilaing Bongkeng nyeta pelebah dieu mah Abah oge can pati ngarti puguning mana Abah teh naon teh istilahna teh mutuskeun lah istilahna mah mutuskeun Kajang Sirod supaya henteu mawa maneh poe ayeuna atau poe isukan. Abah teh ngahaja di tah Pak Haji Kosasi ka dieu heula supaya Abah bisa ngadongeng heula jeung Pak Haji Kosasi cik kumaha anu jeung naon anu kudu ku lain dilakukeun teh. Soalna Abah oge can ngarti da soalna sakanyaho Abah mapan ari maneh mangan saukur nyair di walungan pagaweanana ge. Emang na ari lain teh bisa naon atuh. Eta anu matak Abah mere keputusan heula Kajang Sirod supaya teu mawa maneh isukan teh Bongkeng. Alah ari si Abah ari sukan teh manehna teh geus nyaho. Geus bisa meret bolongan ka uing. Geuning manehna oge bingung. Bah aing mah bingung ari uing atuh bisa naonnya lah. Eta aya-aya wae saha eta teh anu di pasir luhur salahnya Mang Haji Kosasi. Jadi penasaran uing baiklah keun ku uing ke lamun ka dieu rek ditanyakeun langsung bah. Emangna uing bisa naon atunya bah? Uing mah da geus puguh kapagaweanna ge ngan ukur nyair. Si Bongkeng nemalan deui bari manehna ge ngarasa heran atuh geuningan cenah mang boro-boro manehna sing sanajan guruna sorangan Pak Haji Basar ngarasa teu yakin jeung teu ngarti kudu kumaha jeung naon anu kudu dilakukeun ku manehna teh. Tungtungna mah atuh dua-duana teh pada ngaharuleng siga anu keur mararikir naon anu kudu dilakukeun jeung kudu kumaha cenah anu kudu dilakukeun teh. Sedengkeun anu nyusulanana nyaeta Jang Sirod geus aya di Mas Si Bongkeng. Atuh bener-bener siga nu bararingung Pak Haji Basar jeung si Bongkeng teh. Barang duanana keur ngaharuleng kaciri atuh Jang Sirod oge nyamperkeun ka duanana terus we manehna nyarita. Punten ya Pak Haji, lah abi bade ngarewong ya nya puntennya. Jang Bongkeng puntennya manggelah bade ngarewong ieu teh asa siga nu bararingung kitu geuningan duanana. Cik aya naon ieu teh aya masalah naon
Soalnya tadi ka kupingna si garada nyabit-nyabit ka abdi sareng kapun guru. Gitu ucap Jang Sirod bari terus maina diuk digigireun dua nana. Oh siap Jang kan ieu Jang. Sakalian lah. Kuring ge masih kena aya nu can paham ieu teh, masih kena aya nu herek ditanyakeun. Mumpung ayeuna mah sok ngariung tiluan tah jeung si Bongkeng. Ame si Bongkeng meureun rada paham naon anu kudu dilakukeun ku si Bongkeng teh. Ame si Bongkeng teu neken wae ka kuring. Pak Haji Basar ge nemalan bari sakalian ngolesed merean tempat tiu ka Jang Sirod. Mohon Haji kumaha tah naon anu bade ditaruskeun teh sok. Mamanawian abi tiasa ngawaler atuh sareng tiasa masihan keterangan anu rada-rada kejelas gitu sok Pak Haji. Kumaha tuh? Kieu Jang. Cik kuring teh hayang rada jelas ieu teh. Ari di pasir luhur teh masalah teh kumaha. Tadi hidup teh panyomongkeun yen di pasir luhur teh hampir tiap minggu aya nu mararaot. Cik eta teh cukang lantaranana danahaon. Jeung bakal bisa naon atuh si Bongkeng di ditu teh. Da kuring mah ngarasa teu ngarti. Pan geus puguh atuh ari pagawean si Bongkeng sehari-hari tingan saukur nyair we di walungan. Jadi kuring mah ngarasa can paham ieu teh sabenerna teh kunaon atuh masyarakat di pasir luhur teh nyampe ka mararaot bari jeung sampai ka saminggu aya 2 kali aya 3 kalina kitu Jang. Mang sok lah caritakeun kumaha atuh uing ge jadi penasaran lah da tadi mah kurang paham atuh uingna keur jeung si Ohen Si Bongkeng ge atuh nimrung karena pertanyaan Pak Haji Basar. Mahena langsung mere pertanyaan oge ka Jang Sirod deh. Soalna mahena bener-bener penasaran, hayang paham jeung hayang ngarti naon anu diobrolkeun teh jeung naon anu bakal bisa dilakukeun ku manehna teh. Sanggeus ditanya atuh ku Pak Haji Basar jeung ku si Bongkeng, akhirna Jang Sirod oge nyaritakeun anu sabenerna terjadi di pasir luhur teh. Yen di pasir luhur teh aya hiji sodagar atawa juragan tanah anu ngaranna Juragan Darih. Manehna teh kasebutkeun jelema pangbeungharna di pasir luhur mah. Malahan mah cenah lamun di kacamatanana ge bisa disebutkeun pangbeungharna. Ngan katelah ku masyarakat di kampung pasir luhur teh yen Juragan Darih eta teh cenah muja. Jadi manehna teh neangan tumbalna teh geus teu pandang bulu, geus teu pilih-pilih saha wae anu deukeut, saha wae anu ngasaan kana rezeki Juragan Darih eta, otomatis cenah bakal ngalaman maot ngadadak, paeh ngadadak nya eta cenah ge. Tah ku sabab kitu cenah Ustad Kosasih teh ngayakeun tirakat anu antukna meunang keputusan cenah yen anu bakal bisa nyalametkeun ka warga pasir luhur teh nyaeta budak anu geus pernah nyaba ka alam siluman. Atuh sanggeus ngadenge kejelasan di Jang Sirod, si Bongkeng jeung Pak Haji Basar teh beuki ngaharuleung manehna nyarolohok paplong-plong siga tanda tanya bakal bisa naon atuh cenah ari si Bongkeng. Antukna Pak Haji Basar ge ngomong ka Jang Sirod, "Oh, ku tante kitu. Sarua we atuh Jang di dieu ge. Ari ngan saukur isu mah aya di dieu ge. Malahan ku lalampahanna si Bongkeng ka alam siluman teh eta teh gara-garana teh hiji manusia. Nya warga dieu keneh manehna anu nitah ka si Bongkeng nyairna ka Marbaya. Nya meureun hidup ge pasti ngadenge kana walungan Marbaya mah meureun." Mohon Pak Haji abdi ge uninga lah ngopi istilahna kana walungan Marbaya teh. Yen Marbaya teh nyaeta walungan tempat pamiceunan jalmi anu maotna kulantaran muja kitunya. Oh kitu tah. Mana kuring oge asatan ngarti keneh nya atuh si Bongkeng bakal bisa naon
cacakan kamari wae besak asasor di alam siluman teh nya syariatna mah ku Abah eta ge dipapageun si sarajan anu nganturkeun kaluar di alam siluman mah nya eta ayam bodas nya istilahna mah masih keneh ditahan kuring eta oge. Mang uing mah da teu bisa nanaon atuh lamun uing dititah ngalawan jelema kitu mah sarua we uing teh ngalawan si itu si Haji Bohim mana ayeuna. Oh bah si Haji Bohim mah geuningan teu milu ka dieu sigana mah sieun nya ku uing atawa eueuh nu ngabejaan kitu. Si Bongkeng namrong deui kana obrolanana Pak Haji Basar jeung Jang Sirod. Mahena teh ngarasa beki bingung we jeung sieun atuh. Soalna mahena kudu disinghareupeun jeung jelema anu gila kana muja. Ari perkawis eta nama atuh kedah kumaha nama Jang Bongkeng abi ge kurang paham Pak Haji. Makana lah kewe taroskeun nya ka pun guru ka Pak Haji Kosasih. Soalna abi ge kurang paham dina masalah eta mah. Kumaha-kumahana Jang Bongkeng kedah ngalakukeun naon nama abi ge kurang paham Jang nya kewe anjing insyaallah ku emang dicanak lah ka dieu Pak Haji Kosasina ari ujang masih kena sanksi mah da eta ge ari sayana masih ujang langsung ngiring we ka ditu atuh Pak Haji nya wios we atuh si ujang Bongkengna we langsung ngiring ka abi ka ditu. Wah Jang ulah waka dibawakeun si Bongkeng mah keun bae manehna masih keneh sonoeun jeung kolotna. Atuh kolotna ge masih keneh sonoeun ka manehna bari jeung isukan teh masih keneh aya anu bakal dilakukeun ku masyarakat di dieu teh. Pan masyarakat di dieu teh panasaran masih keneh hayang ngagali kana kuburan si Bongkeng. Geus we isukan mah hidup balik heula ka Pasir Luhur, mun bisa mah hidup ulah meuting heula di ditu langsung we balik di ka dieu. Soalna bener-bener mepet waktuna. Bisi si Bongkeng ke aya di periu atau naon jeung kuring oge masih kene aya perlu di heueuh keun bae kengnya urang sakalian we lah ka ditu sedekah pasantren di ditu teh kumaha atuh ayeuna kira-kira geus maju encan maksud teh lain maju ieuna ari pembangunanna kumaha ayeuna Jang di ditu. Pak Haji Basar teu merean ari kudu si Bongkeng dibawa langsung ku Jang Sirod mah. Mahena malahan sakalian we tumanya kaayaan pasantren di dituna soalna mahena langsung kaingetan yen si Bongkeng teh boga rejeki jeung boga milik cenah susuganan we cenah si Bongkeng istilahna erekna impakeun sawareh kana barang anu dibawa di alam silumana. Oh heueuh bah bener sakalian lah urang pangbangunkeun pasantrenna ku uing. Lah aing uing jadi jelema beunghar lah aduh uing asa bangga kieu bah bakal ngabantu masyarakat ngabantu para santri aduh pasantren di ditu di dieu bangun lah sakalian bah Ciwalur lah pasantrenna Pak Ustadz Sodik urang bangun bah bener lah uing mah resep pisan pasantren di Ciwalur teh deket sawah di ditu mah meh betah uing ka ditu. Si Bongkeng mau randai bari jeung Trila langsung Jang Sirod ge nemalan atuh. Manawi Pak Haji di Pasir Luhur teh pugu ari santrina mah alhamdulillah itu teh seueur da nembe da rongkap deui di Nutara lebih malah mah aya di daerah itu oge di seberang di daerah Riau daerah Pekanbaru nanging nya kitu teh atuh Pak Haji pembangunan nama lah ada aina tuh ngan saukur ngandalkeun dina tani pangintennya pala santri di ditu ge jadi pembangunan teh rada tersendat ke emang gaduh rezeki kumaha ieu teh nya Jang Bongkeng teh asal jadi penasaran ya abdi. Jang Sirod ngajelaskeun kaayaan pasantren di Pasir Luhur malahan mah Jang Sirod ge langsung tumanya soalna manehna ngarasa penasaran soalna tadi si Bongkeng nyebutkeun yen manehna cenah geus jadi jelema beunghar atuh jadi penasaran Jang Sirod oge. Oh kitu heukeun bae we atukeun we isukan lamun Haji Kosasih geus ka dieu urang sakalian obrolkeun ieu pukuning Jang si Bongkeng teh menang milik menang rejeki keun we atuh engke lah sakalian urang obrolkeun bari si Bongkeng sina cerita kumaha
lalampahan di alam siluman teh. Jadi ngameh pada ngadengikeun sararea bisi pajarkeun aya nu disumput-sumput ke ku masyarakat. Ari kitu mah panan ngariung ngobrol babarengan panan meureun resep. Sok we atuh ayeuna mah keng geroan we atuh bapak-bapak anu aya di dapur mah urang mimitian we ngadua syukuran kajat ilahi Robi yen maneh geus bisa balik deui bari jeung mawa milik anu sakieu gedena. Buru we keun bae anu ibu-ibu mah sina masak nuluykeun ngameh babarengan ke masak anggeus panan meureunan ngadu age geus beres pan tinggal we meureunan urang teh dalalahar bari langsung urang ngobrol teh geng maneh meh ngajelaskeun kumaha lalampahan di alam siluman teh. Pak Haji Basar ge atuh nemalan deui bari sakalian ngajelaskeun ngan ngajelaskeunana teh henteu dilasbatkeun soalna manehna cenah hayang ngajelaskeun sagalana teh di waktu geus ngariung jeung masyarakat nu sejen. Malahan mah Pak Haji Basar ge langsung nita si Bongkeng supaya si Bongkeng ngageroan bapak-bapana anu di dapur supaya buru-buru cenah ka tengah imah deui urang mimitian weh cenah ngariungna ngameh tereh beres kitu cenah. Sanggeus digeruan ku si Bongkeng atuh tekung silia lah bapak-bapana mah geus ngarumpul deui di tengah imah. Antukna mah ngadua syukuran oge atuh di mimitian we ku Pak Haji teh. Sabehanana pada ngadarua syukuran ka ilahi Robi wirehning si Bongkeng cenah geus disalametkeun geus ditangtayungan di waktu di alam siluman. Alhamdulillah cenah ayeuna si Bongkeng geus balik deui ka imahna geus riung mungpulung deui jeung masyarakat anu aya di kampung Sudahayu. Kurang leuwih setengah jam atuh masyarakat ge ngadarua antukna ngadua ge geus beres kabeneran pisan. Ibu-ibu anu mararasak di dapur oge bareng beresna. Jadi sanggeusna bareres mah breng atuh dalalahar we sararea balake cerakan bangun anu pararonyo malahan bari garuguyonan sakitu nikmatna. Malahan BM mah nitahna beakeun we cenah kabeh da BM mah geus buguh boga kabungah da manehna mah geus nyaho naon anu dibawa ku si Bongkeng. Beda deui jeung Mang Tarmin. Ari Mang Tarmin mah can nyaho naon-naon manehna mah can apalun yen si Bongkeng teh mawa hadiah atau oleh-oleh di negeri siluman teh. Alhamdulillah jang ngadua geus beres dalalahar geus beres. Sok ayeuna mah jang Bongkeng gerak ceritakeun ku hideep kumaha lalampahan di alam siluman teh. Sok masyarakat sadayana meh pada apal khususna mah tah indung Bapak hideep. Sok we gerak caritakeun ayeuna mah meh pada nyaho kumaha lalampahan hideep teh jeung naon gara-garana hidup nepi ka bisa kacacor ke alam siluman. Sok kadi jajang atuh sanggeus Pak Haji Basar nitah nyaritakeun antukna mah si Bongkeng teh derek-derek we nyaritakeun kumaha lalampahan manehna di alam siluman. Dimimiti manehna keur nyair papanggih jeung Haji Bohim manehna dititah kalitu ka Marbaya nepi ka manehna kaluar deui dituduhkeun ku hayam bodas. Saberesna si Bongkeng ngaguar lalampahanana di alam siluman terus Mang Tarmin nyarita manehna tumanya ka si Bongkeng jeung ka Pak Haji Basar. Keela Pak Haji yang tadi hidup keningan ngomong cenah hidup teh mawa buah dalam siluman. Cik ari buah teh buah naon cikan kuring hayang ningali atuh. Pak Haji emang Pak Haji geus apal si Bongkeng mawa buah di alam siluman teh? Kitu tanya Mang Tarmin ka si Bongkeng jeung ka Pak Haji Basar. Geus Pak atuh si Abah mah geus apaleun. Nah da si emak ge geus apaleun. Ngan siapa aneh euy buahna teh jadi rubah geus ka dieu mah. Sok tanyakeun tuh ku si emak tuh diteuneun buahna bawa we ka dieu meh arapaleun kabeh mah bawa ka dieu mah. Keun bae lah ulah disumput-sumput mah dorakas ya mak disumput-sumput mah pamali.
Sok ka dieu nyabahnya, bawa ka dieu nyabah. Si Bongkeng nemalan bari manehna ditakat inuna supaya dibawa cenah anu tadi dina ember teh. Keun bae weh masyarakat meh arapaleun mayana ge tumanya deui ka Pak Haji Basar. Oh keun bae jang, keun bae bawa ka dieu nyem, sok bawa ka dieu. Meh sakalian tah salaki hidup apaleun. Sugan ayeuna kudu kumaha-kumahana mah panan ari pada ngariung mah panan gampang. Ari sagala rupa ge ari ku musyawarah mah meureunan gampang. Sok bawa ka dieu nyem. Sok meh pada nyaho di dieu kumaha ieu kudu dikumahakeun eta buah teh. Pak Haji Basar ge atuh nitah ka BM supaya mawa eta ember ka hareupeunana. Sanggeus kitu BM langsung mawa atuh ember eta teh disodorkeun ka Pak Haji Basar. Henteu dikasih bongkengkeun atawa dikamangtaminkeun. Kusabab cenah manehna leuwih paham lian Pak Haji Basar anu bakal bisa kudu dikumahkeun eta barang. Sanggeus disodorkeun ka hareupeunana atuh Pak Haji Basar mukakeun kana eta ember bari maehna miceun kana runtahna. Barang Pak Haji Basar nyokot kana jero kana eusi eta ember atuh masyarakat didinya khususna Mang Tarmin teh ampir-ampiran kalaluar panonna teh manehna setengah timolhok atuh kitu deui jeung Jang Sirod ge da geus puguh aya gigireun Pak Haji Basar manehna ampir ti istilahna kaluar we panonna teh ningali kana herangna eta emas. Waktosna parantos teh kapan pamirsa rupina dongeng Sunda kasasar lampah anu bagian ka-7 dicekapkeun ka dieu heula. Insyaallah Sabtu anu payun Mang Adul baris neraskeun kana dongeng Sunda kasasar lampah anu bagian salajengna. Permio.